seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya, puncak kewalian takarak ngamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil caian kering kerontang, orang Mesir kabeh lapor ke raja tuh bisa kukumaha, gubernur maksudnya tuh bisa kukumaha aya ge di Madinah Umar bin Khattab, coba laporan ka ditu, laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jarana Bengawan Nil caya. Masya Allah, cek Sina Umar gancang cerita bener we nyen suratnya na, suratna kugula dibacakeun lamun namun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal ieu bahaya. Haji Mamin geus nempo bae, wah surat naon nih aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir, saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas, aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil, mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu, segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui, nyuratan geus lain ka awewe deui, nyuratan geus lain ka atasan deui, nyuratan geus lain pada makhluk manusia, tapi ka Bengawan Nil di suratan segera bikeun ku ari ka ditu. Cara mikeunna kumaha? Angsongkeun ka dinya hese amat cuma tinggal mikeun bae komo nyieun. Nuhun atuh guguran bae ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka ditu. Coba Umar hebat henteu cek kana ieu. Aing mah kakarak ngadeng menyakali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian, aing endek sujud di hadapan Umar. Aing jadi muridnya anak kajen gua komage. Moal keluar ti nyana, aing mah teu nuturkeun jana bae. Awas ya surat. Tah, Nil, ye. Surat ti Umar tah. Ha. Eta kakarek samenit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijak heuyeul. Masya Allah cai ngagedean pohoan horeng geus aya di cangkengnya je atuh aing karedem ya mah gegeraan bae ka ditu. Kumaha cek Sayyidina Umar, Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho. Kumaha Tuhan leuwih nyaho? Aya sia naon tuh ka dieu? Ulah yang jadi murid. Ulah yang jadi murid hayang cara Tuhan, namun sia hayang cara aing moal bisa. Eta mah pamere Allah. Mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah. Adapun dibere jeung henteu eta mah urusan Allah. Geus da serahkeun ka aing, sabab salah bae sok hayang hebat cara aing. Bloon sia. Tuh sahabat ge dibloon-bloon atuh kumaha Haji Mamin, bloon sia. Kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon. Ya, ieu mah di dieu bloon kabeh. Maksudna ibadah teh hayang hebat. Hayang wusul ilallah, nu ngawusulkeunna Allah. Cerita ke rumah Tuan Syekh, cerita Abu Yazid Al-Bistami, cerita Syekh Sri Sikti, cerita Syekh Ma'rufil Qurhi, cerita waliul auli, wali-wali Allah nu aya di urang. Tertarik sebab ruh urang keur damai, keur tentrem. Nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, sehingga di akhirat diaku ku Kangjeng Nabi dihijikeun jeung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.